Bismillah jeung bajenengan Allahu sifat Hampurasa gagadosa Hampurasa gagadosa Hidup dekatnya Bapa Yasih Anaki hidup duaan Dina dengan ieu Dina poe ieu hidup pinuh kabagjaan tapi bising mah aya hahalan pikeun datangna kabagjaan utamana pertanyaan tinu janten ibu maka dengan ia bisa prak kita bergerak sesuk pandangan anu janten ibu anaki mama geus ngupayakeun hidup tileutik dugi ka ayeuna kana mangsa lagas teu kudu dipentang leuwih ti heula ku mamah didoakeun hidup anaki keun kasihan kanaas geus kaalaman ku jadi ibu hidup cing janglar cing gede bilik anak ini pantah dipaham pula sokras mama usahakeun hidup ngandung hidup 8 bulan pang-pang nalika hidup pada lahir mama ngadungan ka Maha Kawasa sangkan hidup mandal anak ini hati mama juang jawing lir ibarat rahmat ngan salamat kalayan pinuh kurasa sungguh hidup anak ini bedal ke alam dunia keayaan rahmat salam sakali deui anak ini mama didoakeun hidup cinta milik ulah sagara rumah tangga gentos neng ka ditu tah sok gerak dulu rumakeun Bager gentosan gentosan hidup ayeuna duaan gentosan bager tadi neng ieu dua kita berdua hidup kami anak ini sok kasempatan anu utama di nadagan sugan aya kecelakna Cisoca anu janten indung eta tandani maksud hidup aya dina ridho Gusti yang ini
Ya, sok langsung na kedah. Semangat. Orang mana? Di Lajeng nih. Ramah neng. Saya kita neng saya. Ibu nak, terus ibu. Semangat Ramah. Pak, itu sudah Pak. Cepat itu. Tadi kumpul dan tadi Mas Adi, mantas. Yuk, yuk. Anaki Deana Oge Cemproni tadi hidup buaan nyusup dapat pandangan menuju tertidur. Ayeuna sarua anaki ka bapa hidup lamun mah ditataan pengalaman anu jadi bapak hidup. Bapak hidup ngurus anak dileutik tuh kita ayeuna mungkas nama salagas bapak ngusahakeun hidup ngadidik ngatik hidup ngabiayaan waragan sangkan hidup waluya bapak poho ka era bapak poho ka capek sangkan hidup waluya sangkan hidup tinemu sakumaha jalma-jalma sekali deui berangkat lagi hati hidup bebas kedalkeun kanu jantan bapak suksana jan ayeuna kaayaan bapak saperti kieu anak ieu sok anak ieu jeung leuwih ti bapak dina rumah tangga kasial kana asa nu jadi bapak geus kahalaman sok ayeuna hidup sing sabar pinuh ka Allah Subhanahu wa taala sangkan tadi teh doa sarenya kula warga hidup sing jadi kula warga anu tentrem sing jadi kula warga anu pinuh ku rasa kaasih pinuh ku rasa akanya anak ini pra sekali deui seuseut anu janten panengan bapak hidup rangkul itu mangga ayeuna terus getos deh kapal itu deh getos deh getos deh getos deh getos deh lagi tak deh getos deh bagi tadi tidak suka keayaan ieu bari jadi pihak urang neng atuh neng maksud keayaan pinuh kanya pinuh jantan ibu ramana kanya Allah Subhanahu wa taala membantu kanya jantan ibu ramana tak bayana kitu ieu hiji ciciren hiji tanda maksud hidup ulah warga hidup yakin aya dina pangrestu aya dina pertolongan Allah Subhanahu wa taala nang ratu nang sok ibu gua ayeuna kopi bapak kopi sami hidup anak ini alhamdulillah bapak neng
Alhamdulillah dina acara sungkeman kasakseni kuburan sadaya panganten sakali ampunan tos di istrena neda piduha neda pangampura sangkan mancing wanci ningang bangsa mula sagara rumah tangga ayat ina rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tah sagitu simpuri cakali di asmana pula warga bulan hati gesek kecap cap panganter katining tanda sumpah atuh salajengna mangga urang ngalih posisi kita yaitu pada lumangsungna sawer panganten mangga diaturan di